urang ngadongeng Mang Otet kamari isu ngahaja gak biasa unggal isu teh sok meuli gorengan ka warung Wapit. Nah ayeuna mah rek kurang goreng teh gesek ku minyak di papa ini teh boleh dina ayana hargana teka beli Wapit mah yang dagang aya anu murah kudu antri tapi mun antri teh sok tara kabagian Wapit carita di negeri nu gemaripa lo ginawi asaku heran zaman kiwari masih kene loba nu antri majarkeun cenah hirupna di teh rahayatna geus tumanina gararna teuing rakyat nu mana teuing anu belah mana teuing daerah nu mana da kabuktian kusim kuring mah hirup teh asa berat sabelah nu kena nu ripu kadang geus jadi mah nu didukung teu wau jeung nu ngadukung nah siga pareureum wawakil teh panas nitipkeun gundah lara nitip sorang meh aya nu ngabela tapi jiwari buktina ieu karasana bararingu asana teh beki bararingu jiwari tinggal carita jiwari tinggal beda keresim kuring mah nu karasa hirup asa aturan begini tumpuk yang anu ngerti dikasih kuring mah jadi linglung utak itu ini itu kudu loba sarana nu kudu dicumponan nah ieu teuing jiwari negeri nu gemah ripah lo ginawi karasana asa beuli karasana asa beuli ngajepit aturan rakyat leutik model simkuring mah membetikan tinggalin rek itu ieu sieun ngarumpak aturan sieun aya sanksi padahal kuring teu ngarti